wabarakatuh. Campuras pamiar simkuring ginawati paujiah dina warta Sunda. Wartelana bakalun dina dinten ieu nyaeta ngunaan musibah caah. Di anu tiba di Pulau Sumuru hujan anu luhur saprak akhir November 2025. Nyakeun sababaraha wilayah di Sumatera, utamana Aceh, Sumatera Utara, jeung Sumatera Barat. Nurutkeun laporan banjir bandang jeung taneuh urut ieu lumangsuna lantaran walengan nulimpas akibat hujan ekstrim. Kajadian banjir gede kajantenan di sababaraha wilayah di Aceh dina sababaraha poe katukang. Hujan anu turun terus-terusan nyababkeun sababaraha walungan ngaluap nepi ka ngeunaan imah warga. Numutkeun informasi ti parapatan satempat, ratusan imah katincak cai nepi ka jangkungna leuwih ti 1 meter. Sababaraha warga kapaksa ngungsi ka tempat nu leuwih aman saperti masjid jeung balai desa. Selain ti eta, sababaraha jalan utama oge katutup ku cai, sehingga ngeganggu kegiatan transportasi jeung ekonomi warga. Tim SAR jeung relawan geus turun ka lokasi pikeun mantuan evakuasi sarta ngaluarkeun bantuan logistik saperti dahareun, cai, bersih jeung obat-obatan. Pemerintah daerah ngimbau ke warga sangkan tetap waspada sabab cuaca diprediksi masih bakal hujan dina sababaraha poe ka hareup. Warga oge diperintah pikeun ngajaga kesehatan serta nuturkeun parentah ti aparat demi kasalamatan bebarengan. Pamiasa nu sakitu anu tiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.